Duh, oh anu pegat teh. Oh, pung. Kakak capek-capek. Oh, aing leumpang ti itu mula aduh, ngeleuleus. Duh, pegat. Duh, Tuhan. Mang. Bangsat, Mang. Bangsat. Woi, bangsat, woi. Hei. Bangsat. Wah, kayak naon ieu? Bangsat. Kayak naon ieu? Benang oge ku aing. Ah, ayan aing keur ngadu. Kayak naon ieu? Bangsat sia nya. Hantu lain Siapa bangsa-bangsa ieu Bangsat lain. Bangsat. Itu lain bangsat. Urang malin bangsat, urang mah keur orang ayangan jeung si Iksan. Sok sia, ngebasa aya maneh. Henteu, keur orang ayangan tuh jeung si Iksan. Lah, sugan aing bener si Iksan teh, Mak. Henteu, urang malin ngabangsat, orang ayangan jeung si Iksan. Sia, ngaku bangsat sia. Aing mah lieur ngomong jeung kieu mah, heuh mang aing ngabangsat dieu. Ngomong anjing tadi. Kata layangan gitu. Nah, Ceng aing mah. Bah, duitnya 200 juta. Dicopot paling dahar ya 1 juta lah. Mudah lain pihak atuh kuramena. suara pisan mendoyok kawanan. Pokona mah urang ayeuna ulah main-main slot deui ti mimiti ayeuna. Ulah depo deui. Pokona ayeuna duit nu ieu meunang, uang pake meuli kain balanja sok. Tah, Pakai usaha. uang pake usaha we geus ayeuna mah ulah depo deui pokona masih kabeh. Jadi uang yang konveksi, Heeh. produksi, produksi naon? Gamis aing mah. Aing geus dasar. Pokona pamajikan aing sina ngaput pan pisaeun. Heeh. Sok ayeuna uang hijikeun we. Yo, kieu yo, ayeuna eta kan duit bukan duit kita uang yang konveksi. Tungganya ngomong gitu, udah geus. Pokona mah ayeuna mah madang geus. Ieu uang bayar paling 1 juta euy. Cokot we ti dia duitna. Jadinya. Kenang ini terus. Yo, boleh bungkus yo. Ya. Nek balanja kaina ka mana? Cena aya dulu di Tasik. Di Oh, Gobras, toko naon teh teh? toko Ji Tekstil. Oh, eta mah tuh. Jadinya mah kualitas nya murah. Bisa nawar. Yo, uang meuli. Lamun meulina loba mah pasti bisa Oke, siap namun can. Siap. Lagi tekstil, lagi tekstil. Dek. Ngomong lagi gitu sih. Turun-turun. Nah itu tusuk kau. Ya. Wah, lulus kayak itu hampir usahanya. Mudah-mudahan kita sukses mendoyok. Mana? Yang konveksi gamis, produksi gamis. Aing daftar. Dan awas ya dalam depo-depo deui. Ulah mang depo deui ya ayeuna mah. Habis janji sia teh aing eureun moal deui. Oh, sok susukut anu nya. Ya aing mun main deui mah aing janji deui we. Gampang. Geus beres, bayar heula. Ayo balik. Janten sabaraheun sadayana. Janten sadayana teh 200 jutaan Kumaha bae dibayar ayeuna? Ayeuna Kudu bayar Bang. bukan kurang kan pakai dahar. Hah? Kurang sawareh pakai dahar. Kurang 1 juta mah tuh. Bisa bener. Ayo jadi kieu. Arulang teh ternyata mimpi mendoyok. Jang meuli. Donat man. Kapan nggak beli aja donat ngena kena anu keneh. Napan maneh biasa masuk dagang sayur jang ayeuna mah dagang donat. Ah, aing mah teu payu udah sayur mah mending dagang donat yang ajaran. Ngeuna ieu teh? Ngeuna anu keneh jabagenan tuh. Kopar ribuan murah. Anjir nah euy. Wani 2000-an mah. Atuh, oh nih gede kieu. Si kasaan aing nah heuh aya teh. Nah pahit. Udah aku pahit mah. Pahit mah ya mah. Namanya macam ngasaan. Ah, can aing ngajieuna anu perku pahit. Ayek dagang asaan heula pahit kehed. Nah, gitu pahit. Pahit kehed. Si aing ngajaran. Namanya dijual ge kan heula kehed itu teh. Anjir goenya pahit. Aku manya nu aing ngajieuna. Cena ini sia kumaha ngajualna cenah? Nyaon goyang-goyang anjing lagi. Ngeunahnya. Lah rada pahit heutik. Oh, atuh deh kok. Nah, Oh. kok. Oh, gatuh aing mah ditawaran mah erek.
Ah, ieu mah rada amis. Obat sudah ikut. Ya tangga jeung heula. Aing geus beak opat, jang euy. Mau nanya? Ngeunah euy. Kop deh kop lah. Rek aing ditawaran mah. Sok. Ayo masih kini kop dah. Ngeunah yang 6 jam ya. Salah sakieu 6 jam. Peter, enggak Iya, kalah. Nengen. Karena memang kata curga ku sia we heula kan toh. Lah, aing geus ubah. Peter, enggak kalah. Nengen. Lihat kah yang beri mentang nah. Blueberry itu teh. Ngeunah eta lah. Ambuh, tanggos. Bang, aturin kop deui ngeunah mah. Aing coba beak 5 ge roh aing mun mudam kieu betul ya. Apa tuh lah? Bukan teh benar. Enggak aing mah. Coba. Cina ieu teh jaman teh. Teu kue mayar nya euy. Risang kamera gitu. Bang, ek baliknya aing. Anjing, geus. Bae wae teh aing balik. Anjing ek balik mah. Padahal aing geus beuh ieu. Teu atuh gangnya baliknya. Aing ek baliknya man. Anjing ek balik mah. Bae itu balik. Anjing kapan Bukan aing yang deui nya. mau aing geus beuh. Bae wae teh aing balik. Kis, ya mah aing garu geus beuh anjing. Atuh. Bang, Duit kan. eta aing. Ngomong atuh sia kan, kita tadi bayar gitu. Bukan aing era tuh dah. Kayak daganginnya. Jadi sabarahaan? 20.000 lah. Nah mahal san kan? Nah sabarahaan? 2.000-an mana cina? Dapat aing ngabiak nanya 5 kan? Oh mang, kurang biak 5, mang biak 5. Teh jadi 10-an. Dikali 2.000 pancen 20.000-an mang. Kita bisa ngitung kalau bisa 100 sekolah teh. Ai si kehena jadi kudu aing nu mayar. Enggak lah, lu bangun mana? Aing mari teh indit ieu teh aing mah dangdut teh pasti rame. Ari indit aing teh boga duit, minjem ka saha duit ayeuna ya usahakeun. Aing ge rokoknya sama tambah-tambah deui bingung. Cicing ka saha minjem duit ayeuna heula nya penting ayeuna soek. Engke mah udah sok meunang ieu di ditu ge cicing aya keur di palalejon mah. Kan ieu pikiran ya ka saha minjem duit ya ayeuna. Cididis. Soalnya mengajang ieu mau dibere. Oh, atuh. Eta kudu pinter zaman ayeuna. Itu penting maka tebus deui isu kafe. Dis, ka mana, Dis? Pas di mana, Dis? Terus iya ek beli HP ngan butut HP-na. HP naon, Dis? HP-na merekna teh lah, pokona mah HP Ahmad deuleu merekna. nya. Hah, nya nu kitu we HP-na lah. Oh, sorangan teh butuh HP. Butuh Wes HP. diuk aja kayaknya. Ya, Dis. Iya HP nu lanceuk kurang, ngomong arek dijual. Tah, kan ke heula wong tanyakeun hargana. Datinya urang hargana sabaraha-sabarana ditelepon dia lanceuk urang teu ngajawab. Di luar jangkauan. Dijamin ya mah halus. Geus we ieu ayeuna mah urang aya naik nempo dangdut, heueuh. Tah ieu sok cekelan heula ku Didis. Heeh. Urang nginjem heula duit 200. Aing bisi jeung nyawer eueuh. Siap atuh, Bang. Tapi ieu HP-na dijamin aman. Dijamin panu lanceuk urang. Tah ayeuna mah pokona. Teu nginjem heula duit 200 HP cekelan ku Didis. Siap, Bang. Kewang tujukeun hargana ku urang. Siap. Heeh, sok Tah, Bang, ieu duitna uing boga 200 ya. Heeh. Heeh, pokona merawatan, ieu mi HP heula nya. Siap. Engke meureun ieu duit urang pede kelalajo ayeuna kapepet. Siap. Engke urus nama ku urang tanyakeun heula ka lanceuk urang. Oke? Oke. Siap. Siap. Ayo deh. Nya. Heula. Nuhun. Gawat atuh telepon gawat. Dis, urang ini halanya. Siap. Alah, ieu lumayan euy HP alus keneh jabandingan merekna ieu rada lumayan. Alah, ieu tapi anu nelpon kumaha ieu? Mana yok ya? Anu nelpon ya? Alah, anu nelpon Dis. Tuh. Wah, Pamajikan aing ieu mah. Kela sakedeung ya? Ya, Kela masuk ke masuk lah dilateuing tapi. Halo, assalamualaikum. Halo, Nyi, urang di dieu kana jeung mangga. Oh, sakedeung di balik. Alah, Mang Rayok teh ulun ayeuna lihat istilah lila. Mabok kapur gitu. Aduh, aing.